Halo, assalamualaikum Baraya. Aduh, iya meuni geunaheun kieu nya pemandanganna Masya Allah. Ieu Baraya abi teh nuju di Depok heula di lembur Nini, tapi Nini nama tos teu aya Baraya. Tah tujuan abi bade ka dieu teh nyaeta bade ngabolang cerita nama. Tadina si Bibi Sinta teh hayang tutut, cenah cek abi teh neangan tutut di mana. Da di lembur sorangan mah geus jarang aya sawah. Aya mah pinuhna ku kembang pikok. Tah inget di Depok teh seueur keneh sawah, jadi urang langsung berangkatkeun urang teangkeun tututna Baraya. Tapi alhamdulillah aya hasilna diteangkeun teh geningnya. Ieu teh pada mencar neanganna ngarah menang loba, aya nu di luhur, di handap, di tongoh, di laneuh ngarah buburu beres Baraya. Soalna ieu aslina cuacana rada mendung. Jadi mun kahujanan awuh jang ngiuhan soalna jauh ka ditu ka dieu. Tah ieu aya tragedi sakedap nyaeta Bibi Sintana ti Soledad Baraya malah disaleungseurikeun. Da arek teu disaleungseurikeun kumaha da manehna ge seserian sorangan. Lanjut mah neangan tututna bareng-bareng soalna kedap deui ge beres langsung bebersih. Ieu neangan tutut teh jeung caroge abi tapi diilik teh jauh Baraya di palih tongoh ari digoroan sieun menggelegar suara abina atos urang tingakeun. Da Baraya caroge abi mah reseupeun ari kikieuan teh bari nyarios kieu hanjakalna teu bawa useup cenah bari ngurek meureunnya. Eta teh karak nyampe di Depok teh caroge abi geus kacleup eueuh di teangan teh diilik geus aya di sawah ti heula geuning. Tah ieu beres neangan tututna urang bebersih heula bisi arateul. Ieu meuni geunah kieu nya caina ngagolontor gede. Ieu caina asli cai liang ti gunung Baraya, meuni herang ngagenclang sok betah ari nempo cai gede teh. Lanjut eta sampeana pada digasrokan dibersihan teu bebersih heula mah maknya ke asup ka imah batur bobolodog ke dicarekan meureun. Tapi ieu ningali tutut teh asa saeutiknya keun bae lah beutingan caroge abi menang loba da keur neangan keneh. Da lumayan neangan sakieu ge capek bari totongengan di sawah. Beres neangan tutut lanjut nerekel kana jamu ari di piwarang mah nyaala we mampang meumpeng ditawarannya atos we diala. Ieu murang kali abi ningali buah ieu ku keukeuh meuni hayang nyaho haseum eta tehnya atos we asongkeun daripada ceuriknya. Da kudu pukpek wae budak ieu mah yeuh ari teu langsung diturutkeun nya enggeus we ceurik. Tapi budak ieu teh betahan dibawa ka mana-mana ge. Tah ieu lanjut deui ngalak palaning sakalian tutuhan we cenah cek si bibi na ge.